eta takdir anu sataunan teh ya dibagikan ku para malaikat ya turun ti Rabbul Izzah ti Baitul Izzah turun menang nyokot ti Lauhil Mahfuz ieu ayana catatan anu dibagikan dina malam Lailatul Qadar dina eta tia bulan Ramadan ieu dicatat mulaina dina malam nisfu Sa'ban tanggal 15 bulan Sa'ban diturunkan bleg di Lauhil Mahfuz kadeuleu ku para malaikat kemudian sebulan kemudian di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar kakarak dibagi-bagikeun set ka masyarakat ka unggal makhluk. Masya Allah, berarti ini paling inti nama di malam Lailatul nisfi Sa'ban malam nisfu Sa'ban ya karena didilah mulai takdir tia maka yuk kawal kurang takdir ti Allah melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala mantakan di malam nisfu Sa'ban disejajarkan jeung malam Lailatul Qadar disejajarkan ke jeung malam Idul Fitri Idul Adha disunahkeun ulah sare. Nah geus tangke malam nisfu Sa'ban urang meuli jagong bakar. Kunaon Kiai bakar jagong dong kunon begadang cak Kiai ge ulah hees bloon tak. Oh geus bea atuh urang supaya ulah hees di malam eta teh nisfu Sa'ban yuk urang nonton bersama segala nobar deui eta mah oon deui.